Nah guys, ini adalah bawang yang saya rawat dari kemarin, ternyata sudah agak reda. Iya, remedian. Remedian engkol. Hah? Remedian engkol. Hadir saya sih. Iya naon? Engkol. Hah? Ulah aing maneh cing please aing mah sakali teh sapoe teu ngusingkeun. Sia mah teu nanya, teu ditanya, teu nyambung. Geus maneh mah tong ngobrol jeung jelema lah, jeung termos we kitu ji ngobrolna lah. Nih aing mah nu kieu teh bawang. Lain urang mah teh habis pikir ka Mang Dim. Urang pirage nanya lah basa-basi gitu. Buat dianggap kos nu gelo we urang teh. Padahal mah nya kumaha da tuh. Kul heureuy urang gitu ka Mang Dim teh. Ayeuna ge Mang Dim titah ieu urang teh titah ngomong jeung maneh.